Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahdhiru wal igra'u ari ieu eta buat mertelakeun tahdzir hartosna nyingsieun wal igra'u sareng igro hartosna mere dorongan. Iya ka wasyara wa nahwahu nasob muhadzirun bibastita ruhu wajab nasoba nganasobkeun naon muhadzirun jalma anu nyingsieunnan atawa muhadzir iyyaka kana lafad iyyaka wa syarra jeung kana lafad syarra wa nahwahu jeung saumpamana itu kullun tina iyyaka jeung syarra bima ku amil istitaruhu ari nutupan kana itu ma wajaba eta wajib itu istitar waduna adfin dali iyang subwa ma siwahu satru fi'lihi layal zama wan sub jeung kudu manteskeun anjeun ma kana ieu syarra li iya pikeun lafad iya duna atfin bari teu make ataf wa ma jeung arita wa ma sareng ari tarkiban siwahu tetep itu masalian ti iya satru fi'lihi eta ari nutupan kana fi'ilna itu ma layal zama eta teu mantes itu satru illa ma'al adfi awit tikrori kadue goma ya dasari illa ma'al adfi angin saratana ataf awit tikrori awit takrori atawa ngabulak balik kadue goma ya dasari ari contona eta tetap seperti lafad adue goma ya dasari adue goma kudu sieun anjeun kumaung adue goma tegesna kudu sieun anjeun kumaung ya dasari he jalma anu lempang ti beuting wa syadda iyaya wa iyahu asyad wa ansabilil qasdi mangkosang tabad wa syadda sareng barantos syad naon iyaya lafad iyaya wa iyahu jeung ari lafad iyahu asyaddu eta leuwih banget itu iya leuwih syad itu iyahu tibatan iyaya wa man jeung ari saha jalma qosa eta ngiaskeun itu man ansabilil qasdi tina jalan anu dimaksud intabadza mangka narima kabuang itu intabadza mangka narima kabuang itu man wa kamu hadzarin bila iya ja'ala mugron bihi fi kulli ma qad pusila waja'ala jeung kudu ngajadikeun salaresna anjeun mugron kana anu diraresep naon bihi itu saha bihi itu jalma kamu hadzarin kana saperti disingsieunnan bila iyan kalawan teu make lafad iya fi kulli ma dina saban-saban hukum qad pusila parantos dipertelakeun itu ma. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.